A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahillu lan halal dhibhu sabiyyin mubayyiz. Opo susu melehanane bocah cilik kang pinter. Wa kadza ghairu mumayyiz lan iku kaya ikilah iki mumayyiz ghairu mumayyiz utawi liyane wong kang pinter. Wa majnunin lan wong kang ilang sasetrip apa maning rong setrip kang kaya ana contona ing dalam ikilah majelis. Panjang kos gitu ya. Kang den arani dening istilah Jawa mah gendeng. Lan den arani dening istilah Betawi wong edan. Lan kang den arani dening bahasa Sunda Tangerang iku sami edan. Wasakrona lan wong kang weureu fil Allah ing dalem mungguh kaul azhar. Tukrahu lan dan makruh kan zakatu ama apa susu melahanana wong kang buta. Wa yarumu saydu lan haram apa puburanana ama biramin wa kalbin kalawan ambalang lan asuh. Fila sahih dalam munggu kaul asah wa tahilu maitatu samaki wal jaradilan halal apa babatange samak iwak banyu wal jaradilan walang walau sadahuma majusi lan sanajan maro ingkang samak lan jarod sopo kafir kang bangsa majusi. Wa kadzalan iku kaya ikilah samak adudu utawi mangdudi. Adudu utawi dud bilatung. Urang ngaranan asal Arab bae dudi padahal mah bilatung eta. Tapi anu jadi kiai ajengan dudi, ajengan bilatung. Dudul mutawalladu kang den cukulkeun min amin saking pepangan. Ka khalin kaya cuka wa fakihatin lan nyamika. Iza ukila ma'ahu tatkala den pangan ya dud sumertanil tu'am fil asahi ing dalam munggu kaul asoh. Mengenai pepencitan nu rukuna opat hiji ribahun
mencit dua zabi nu mencit nah jelema kurang keur ngabahas bagian kedua nu mencit kumaha lamun aya embe dipencit ku budak leutik umur genep atawa 7 tahun. Nah, timbul be pikir monyo cenah budak mencit embe ulah ka kitu atuh sia. Ih, wah monyo cenah eleh budak embe. Ih, mendek kaledek teu. Aya budak leutik pinter. Mumayyiz disebutna artina mumayyiz teh bisa mun ngising teu kudu diisangan ngisang sorangan eta mumayyiz aya kolot aki-aki mun ngising geus teu bisa ngisang sorangan goer mumayyiz eta agak setruk bereunteu mah hiji dua lamun dahar teu kudu dihuapan berarti panganten goer mumayyiz sok dihuapan ya tah ieu garana mumayyiz ngisangna sorangan dahar ngahuap sorangan mun make baju calana bisa ku sorangan tah eta ngaranna mumayyiz umurna terserah budak leutik musalna umurna 2 tahun tapi geus seperti eta mumayyiz 3 tahun tapi geus bisa sorangan mumayyiz aya budak geus sakola SMP kelas 3 muasi keneh mun make baju di bajuan mandi di pandian bahkan tas sakola istirahat balik ka imah hayang nyusu keneh lalaki eta teu menang henteu batur mah ka warung jajan es segala rupanya balik ka imah naon sih nyusu heula aja teu disapi-sapi datang ke SMP kelas 3 besi kasalahan bae nya kasalahan nyusu maksudna besi pajar emakna orang tatanggana aduh datang ke gede aya tadi gitu saatnya ke malih bejakeun aya we pokokna tah ya embe dipencit ku budak leutik ngan budak leutikna mumayyiz nah kuari barang ditempo cara mencit nama bener sakumaha kamari dina halqina muri urat-urat nage kapencit kapotong kabeh kanu bakal diceritakeun di hareup kesempurnaanana nah ieu mah pokona mah geus sempurna bae geus tah budak nu mencitna halal apa haram kan Ceki musannif wa yahilu sabiyin mumayyizin halal pepencitan budak leutik anu mumayyiz aya embe dipencit ku budak leutik anu mumayyiz halal asal bener mencitna aya hayam dipencit ku budak leutik anu mumayyiz hayam tersebut halal kotok hayam teh kotok isi artis ya hayam manuk dipencit ku budak leutik mumayyiz halal asal agama Islam. Isa bola masalah budak leutik pencit. Misalnya gagah budak leutik teh bencit sapi banteng. Beh, sama budak leutik pelopor berarti. Masya Allah, parah. Di urang teh pelopor loba Bung Karno, Bung Hatta, pelopor gagah. Urang geuleuh tanjak Bung Karno teh pantes jadi presiden negara Indonesia. Urang teh pas di presidenan ku model kitu awak bae heula. Asana sedep.
begitu Pak Hartos sarua bae sedep keneh bae terus kabelah dia ya sedep lah maksudnya iki sia malas nyurikeun aing heran nah eta pelopor gitu hata pelopor Masya Allah urang neule Imam Bojol jadi kiai teh bener-bener kiai teh lain sakadar maca kitab tapi nyekal pedang naik kuda sahabat dibuaban kurang resep kakak kiai kos gitu makan kiai teh ngan sakadar di panggung ay gede beberkat be hoak nanti gede hoak kuari kakara kuari bahasa hoak dia udah bengesi baheula kolot urang sebut hoak doang sia yang geus tikeur ieu urang keur leuletik sia hoak doang sia kuari kakara timbul nah teh eta urang lamun ningali pohara mana deui seorang wanita Raden Ajeng Kartini hirup di zaman Belanda dididik ku soleh darat nyana urang anu loba ukiran teh di mana keur bener teh budak ngomong teh begitu ningali seorang ulama istimewa soleh darat terharu hatina terus ngangsongkeun diri jak cek jacek ki solehna anak ini jangan dikemana-mana nanti saya didik kadeuleung meureun urapna atuh ku ahli mah ahli kayu geus kadeuleung we urat-uratna ahli cincin geus kadeuleung urat-uratna segala rupa ge ku ahlina mah budak santri di dieu osok ngampakan suluh ngampakanana suluna suluh kayu eta tanon garang-garana kayu tah nu dituju ku aing mah tah Ambon ngan handapna gali nu handapna naon teh nu handap bakukulna tunggulna keur kula leutik ieu mah keur kula leutik di dieu teh tukangan imah ngampakan suluh ai endeuh haol teh kan ngampakan suluh kesang barabayan kesang bareotan cak urang dieu mah yeuna ge geus dibungkus sababaraha lapis eta teu daekeun beulah tah ku santri teh aya beunang paling sisi-sisina eta aja pan baheula sok dibeji tengahna teh trek pantek plek tenden beji trek aju eta nu dipantekan teh ge kula mah urusan kos kitu pengalaman eta teh tunggul sababaraha tunggul teh sapoe paling menang hiji sapoe menang hiji isi dikira beresna aya bae ka dieu tah aki-aki eta aki-aki teh urang pandegelang hiji urang parahu hiji teh deukeut parahu tah deui urang Dalaraja datang ka dieu langsung nyana siap ngabantuan ceng lain kitu cenah ngampak lain kitu lain atuh deuleu uratna ceng dikieun tak kujana teh tunggu tah ceng tah ieu urat tah ditunjuk-tunjuk gitu hese kita urat tah ya tah di dieu geura ieu bener bae kunya kau kampak doang saya trek sekali tengahna sekali terus bari sekaligus tak jijah euki aya ilmu dah tuh kabeh ge udah kemarin kan ngajala sangkilang kumaha ge aya ilmuan meunang lah kapiting deh keyeup deh tapi make ilmu ieu ge sarua ngampak kita ku lagi nyaho kahebat ngampak jelema tadi oh nyaho urat geus aya nu dikamakan bengkok-bengkok tah kayak Ambon mah kitu tah aya tunggulan bengkok tah nya mah ke di papasan setet tadi dia tet geus bisaan bae lah eta sakitu najuna sakedeung kuno ahlina mah mantap kula geus belajar ngapak tah ulah coba-coba
bab gampak pokoknya masya Allah. Jadi memeh ka kayu kampak leutik heula samangka misalnya. Lah eta ku ahli nama masya Allah bisa tah ya nanaon ge ku ahli kayu ngapa kayu sakitu hebat tapi urat-uratnya nyaho nyana babari gitu keneh bangsa perbatuan ku ahli nama babarieun politik ku ahli nama babarieun ekonomi ku ahli nama babarieun. Urang mah kulantaran lain ahli politik puyang menyaritakeun politik. Urang mah lain ahli ekonomi puyang menyaritakeun ekonomi. Urang mah lain ahli maca kitab puyang mun maca kitab. Lain ahli ibadah puyang mun ibadah. Lain ahli tani puyang mun maksudnya keahlian goblok beureun. Atuh puyang kabeh. Puyang kabeh. Tah, ya ini budak letik pinter dibere kapinteran sakumaha Bung Karno boga urat pinter Bung Hatta urat pinter kiai-kiai nu lain anu milu berjuang negakeun kemerdekaan bangsa melalui kepinteran lah nu tadi caritakeun Soleh Darat akhirnya dididik lah eta Raden Ajeng Kartini kulantaran cicing di zaman Belanda anu Belanda teh teu meunang aya kiai dianuti kiai dakwah kiai teu meunang di zaman Belanda maka ala kadar ruang riung geh diamati ku Belanda jeung teu meunang we nyieun tafsir Quran boleh dibaca teu meunang ditafsiran make bahasa Arab Inggris, Belanda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia teu meunang. Maka Kiai Soleh Darat nyieun tafsir melalui tulisan Vision. Peajeon. Kuari mah sabun Pigeon. Pegon, make tulisan eta. Nah, eta atas permintaan Raden Ajeng Kartini ketika nyana ngadengekeun ceramah-ceramahna diawali minta coba terjemahkan Fatihah teu beunang ku Belanda make tulisan Vision dibaca ku Raden Ajeng Kartini menta sequran coba pangnafsirankeun make tulisan eta lah sampikeun ka 8 jilid Quran teh make tulisan eta diamati ku Raden Ajeng Kartini dibaca masya Allah luar biasa jadilah pelopor eta teh murid Ki Soleh Darat seorang wanita wah lamun lain dieusi batina moal bisa katurut ku masyarakat sebab naon sakecap nyata make bahasa Al-Qur'an tah nu baheula mah eta teh bahasa naon kitu ngaranna habis gelap terbitlah terang lain bahasa Raden Ajeng Kartini eta mah bahasa budayawan nu kadi setelah merdeka aslinya mah dari minaz zulumati dari gelap sampai terang eta sakitu bahasa Raden Ajeng Kartini minaz zulumati ilan nur nah kadieu ku bujangga ku budayawan ditambahan habis gelap terbitlah terang setelah merdeka. Nah, teu meunang santri teh kiai teh berjuang teu meunang diamati ku Belanda. Begitu Belanda nyieun aturan supaya aya persatuan kiai dan santri justru Ki Soleh Darat jangan. Santri mah tidak harus disatukan oleh formal. Cukup dengan batin. Nu nentang teh nyana tah teu meunang santri dibawa ke permukaan lain atuh di kamanakeun atuh santri jagawena ge enghees isuk-isuk memeh mandi nyarap jelema hilirmu di kamana-kamana nya nama kieu beda kamarana teh jelema goblok teh santri mah nu kos kitu kuari deuk diajengkeun deuk diabenkeun deuk diorbitkeun naon atuh urusanana
engke bae berjuang karak santri demo 212 eta kan memperjuangkan ayat selain eta kan diajak demo deh henteu santri selama lillah ayat awas ya naon bae kudu diperjuangkeun kajen ku kumaha ge nyawa taruhana setelah selesai eta ngeusan hanya sebuah politik, sebuah kedudukan, sebuah walaupun di awal geus saya muatan, tapi santri tidak mau tahu. Yang penting gua mah ayat. Selain eta henteu ndek yeun deui seperti 212 hese kajian gua sebab lain. Ya tuh lain urusan tah mah. Santri ndek diorbitkeun ka luhur Ki Soleh Darat nentang. Jangan. Maka Ki Soleh Darat dipenjara ke Belanda. Tetapi tidak berhasil. Jangan santri mah santri aja, kiai aja. Ada bagian-bagiannya tuh yang sekolah silahkan untuk mengorbit dan buat golongan, buat organisasi, bila perlu partai Ki Soleh Darat. Dan mantap kamari ziarah teh sangat bersejarah, pengaruh dalam sejarah Ki Soleh Darat. Mantap Kiai Hasyim Asy'ari muridna, lain letik-letik kiai. Kiai Soleh ieu tah naon karangaranna benda kerep muridna lain letik-letik kiai saat eta hampir sa Indonesia ngaraji Ki Soleh Darat nyana anu ngaulahkeun santri tetep santri sebab naon santri mah teu puguh aturan cak nyana hese ngatur santri emang kumaha kitu tamu bae ge mun ka dieu nu teu ngartieun santri ini pakai enggak pusing jajan lah tuh ngepusingan santri masa sarua jeung edan emang kunaon gitu bingungkeun nyana nu ngaji aya nu masak aya batur salat nyana ngeutkeun samawar teh kumaha tuh coba ayo peuting-peuting batur hees nyana mah ngobrol di belah dieu nu ngobrol belah dieu mah nu ngapalkeun belah dieu mah nu keur ngaji ini kumaha tuh atuh bingung santri mah jawali kabeh mati santri puyang kajian buku mage mendak lamun jelema boga pondok pesantren teu mah santren heula puyang cara kuari dianggap pondok pesantren teh kos rumah sakit ge baheula mah kan nu nyieun rumah sakit teh dokter kuari mah lain jelema boga duit nyieun rumah sakit dokterna diabenkeun ka dinya nyieun pondok pesantren modern kiaina teu pesantren neangan kiai eta mah kan usaha. Nu mantap pondok pesantren modern lain goreng bagus untuk mendidik wallahu alam ye nu berjamaah teh murid baik kiai na maka mana dia teu maksud ngadidik eta mah nama usaha ai asli pondok pesantren mah kan lain gitu kiaina nu mimpin ayo segala ngadidik batin mah teu bisa 1 tahun 2 tahun ngadidik pendidikan mah ilmu gampang supaya hayang bisa maca ngahartikeun eta mah lah leutik tapi nu hese ge ieu batin deui supaya geus jadi kiai teh mun dakwah ulah hayang amplop ulah hayang berkah tuh tah eta teh hese tah kos kitu ngadidik. Nah ieu santri ye nu mantak eueuh baheula hari santri eueuh baheula perkumpulan santri cukup halqohan ngaranna per minggu di Toriko mungkin Syadziliyah mungkin Utsmaniyah mungkin Qadiriyah Naqsabandiyah Khalidiyah eta tah menyatukan batin. Santri saja mah marilu kajian kuku bage geus sami'na wa ata'na dek dikamanakeun atuh santri baca kitu hese hah dek diatur mah eta nu formel mah pondok pesantren modern silakan ieu keur carita Ki Soleh Darat nah muridna saantero nyana tahan ke Belanda tetap tegar. Tak ita dengan kiai-kiai anu zahiran wa batinan tegar zahirna tegar batinna undang ka istana hegae tapi ulah hayang berkatna nasehatan tadi istana bisa teh kira-kira teh bisa ulah jang naon atuh kiai jadi pakai kokosnya doang mah tuh
ngarugikeun diri sorangan ulah mani henteu kajen teuing henteu geus saya urusan lamun urang teu kana kesehatan mangga eta kan hese tah cara kiai nu baraheula kayak Izzuddin bin Abdus Salam Imam Syafi'i nu baheula asli kabelah dia Imam Hanafi kabelah dia terus bae eta bangsa kekentong-kentong Junaidil Baghdadi Syafi'i Siksi Ma'rufil Quri terus ulama-ulama kabelah dia itu naon pengarang-pengarang kitab anu di Suriah anu di Mesir di Maroko berjuang diharap demi bangsa jeung negara make aturan Al-Qur'anul Karim. Kali urang sejarah-sejarah kiai-kiai termasuk di Indonesia. Di Indonesia atuh urang ngadege kiai di penjara aneh. Kiai anu penjara. Ngadenge kiai cicing di negara aneh. Tiba heula nu jadi bupati gubernur teh kiai-kiai setelah merdeka. Henteu aneh, henteu emang kiai ngan teu kudu diurbat di orbit kiai mah sebab pagaweana ka Allah. Kiai mah lamun kiai modernnya nama ka administrasi. Beda da saeutik masalah. Sarua omonganna pondok, sarua kitabna, sarua bahasana nu beda tekadna. Sakitu wae geus. Pinterannya anak, pinter. Lain eta. Tetapi tekad ikhlasna ke Allah ieu hese. Tah. Aya hewan dipencit ku budak leutik anu mumayyiz. Mata kula keur leutik teh keur leutik ye. Sok ngalaan manuk, loba manuk pan di dieu. Bawa ka imah. Pencit cak abah teh almarhum. Kumaha abah mencit tak neangan awi. Aja kumaha? Ieu tah nginis dipagahan ku abah. Tak kieu tah trek set trek. Pencit. Sok karet jadi pagahan ku almarhum abah. Budak maksudna meureun ulah ngariweuhkeun nya engkena. Ka abah deui mah nya. Aya geus bisa mah sia mencit sorangan ka ditu bener henteu. Wes dipagahan tah ieu tah teh awi hideung teh mantep geus tah awi hideung. Cekal tah. Trek, sok ade kan set beres. Atau digitukeun set. Paket tah. Coba ge kacurug sia. Bener. Ini suara dipagahan ku abah. Ya tah manuk teh. Manuk naon cenah ki seseringna mah gareja. Atupan babarnya nama di majlis lo babak lo. Peking segala maninin ambalaya. Bisa. Leutik teh kos kitu teh pake hinis geus kabelah dina mah tuh asal aya manuk pencit ku hinis asal putih geus babari jasa. Henteu kudu hese-hese. Eta dididik ku kolot urangna keur leutik keneh. Mungkin kelas 1, kelas 2 geus seperti eta. Memeh sakola ge geus bisa mencit. Memeh sakola geus bisa teh mah. Tah manuk ambalaya di dieu mah. Komo manuk tikukur teh pan dibawakeun dah. Ajupan manuk tikukur mah. Hese kan dicalangapkeun aju bae make kaos teh dikituan. Beunyer jadi bolongan dikitu-kitu kan ku urang tah. Hayo sia. Kayaknya kegituan ileg. Hayo sia. Lalakon jeung leutik tah. Menang saminggu pan urang bosen pencit. Atuh urang aya gede teh angel. Kakarang bulu jarum geus dibawakeun, can bulu centong pan. Aduh urang isunggal isuk kikituan kikituan melele pencit bae pencit. Bangsa ti kukur puruk kutut baheula ambalaya. Nah urangna keur leutik keneh horenganan aya di dieu wa yahillu dzibu sabiyyin mumayyizin halal pepencitan budak leutik anu mumayyiz. Halal. Nyana bisa mencit manuk, mencit kotok, mencit domba, sapi sekalipun halal. Ulah diragukeun deui. Kumaha cenah kiai lamun geus mumayyiz? Aya budak leutik mun ngisi-ngisangna kudu diisangan, mun dahar kudu dihuapan, mun make baju sorangan salah kamar kan singna jinjek. Jinjek kan hese kan budak leutik atuh asal bae kan. Dah terapi karena kudu dibajuan eta geus mumayyiz kos kitu ngaranna. Jahe es ge panjenengan kudu empok-empok pan mentek lamun aya lalaki kudu diempok-empok ku pamajikan geus mumayyiz eta.
Iya. Wa kadza gairu mumayyizin itu kene model budak letik mumayyiz. Budak letik gairu mumayyiz pepencitanana halal. Aya manuk dipencit ku budak buncireung. Budak buncireung kene ngaranna teh bahasa teh buncireung. Artinya encan mumayyiz buncireung kene. Nang di mana meureun tak kolot buncireungnya. Kan orang pakai bahasa Melayu mah apa itu buncireung? Ayo coba tanyakan ke orang Betawi apa itu buncireung. Nah, moal aya. Di Jawa ge buncireung macan pugu aya. Nah, buncireung eta kos kitu tadi tah. Bundahar can bisa ngahuap sorangan di sanajan ngahuap acak-acakan. Carekanun kolotna disebutna ngaremeh. Nah, itu kan teu bagus eta kos kitu ngaranna. Haju lamun ngisi-ngisangna ambalaya kamaman aya kolot jeung kos kitu eta. Guar mumayyiz tah kolot eta. Nah, kemudian kitu kula sok seri sorangan ulun nyaho tak kabehan ge nya. Eta rahasia pribadi, guys. Nah. Gairu mumayyiz teh. Eta gairu mumayyiz kos kitu tah. Nya, pepencitan budak anu gairu mumayyiz halal. Pepencitanana kumaha cenah kieu nu edan wa majnunin jeung pepencitan nu edan asal Islam Zaid tadi nama boh cerdas gagah usahana baju pohara Masya Allah karim kabelah dieuna disita ku bank ajunya ngalamun bae ngarokok ge ngarokok anu aya merek da dihareup dibalik atuh ku babaturan sisi dibalik mana dibalik caknya nanti atuh dibalikeun ku ari kan geus aya seunean panas mulai sih kita jadi kos kieu ye aduh jadi kedua mun ngomong mun kieu geus teu kicep-kicep kieu ngarokok ieu ge aya keneh geus nyenget deui dua wah kita jadi kos kieu kita Masya Allah ke ditenden di asbak aju nyokot deui nyana tilu oke kadang-kadang ka pamajikanna ka mana rokok eta rokok mana eta oh jahe wah sak pamajikanna leutik hate aing boga saleki kos kieu geus lain deui aduh nyana haju neangan awi panjang gieu di talian ku nyana handapna ditendenan sendal jepit dihareupeun imah kieu pamajikan nanya kak keran mancing dong jeung nyana waduh pamajikan geus ber an bingung nyana neng meunang neng gabus neng cak majikan ieu kudu bakal grogol ieu kos kieu tah aduh enta cai geus badrum-drum ge kieu bae ja bakal grogol ieu bae ge atuh pan edan teh lamun kasurupan ka kiai gampangeun kiai tiup daun puh geus beres atau pindahkeun ku kiai ya ieu kasurupan ieu mah ieu jin heueuh ieu bisa cager tapi pindahkeun ke belah dieu nya kanu nganter cenah tak bawa bari baca bae kurang ayatna mun daek teh mah ya bisa tapi ai kos kitu mah kan asli tah mah tina ngalenyap hate lantaran imah disita ku bank terus mobil gitu keneh imahna aya keneh tapi lawangna aya merekan kieu bae nya imah aing sebenarnya mah aju namanya na kitu mancing wah edan berarti asal aya mobil aing asal aya mobil aing asal aya motor aing asal aya jahe aing wah beres ya waduh satu ketika Ki Zaid anu geus berbeda pikiranana
anu cek urang Jogja mah disebut gendeng. Nah ieu kurang sasetrip edan ngaranna. Tah, nyana teu pugu teu karu. Endahan ka tukangeun imah aya kotok. Dah cekot nyana. Sia goblok polisi goblok gue pencit sia koe ieu. Pikirannya polisi tolol tuh. Sia polisi anu nyita aing goblok sia tolol sia koe aing. Wing pencit sia koe nyokotnya na pesol bismillahirrahmanirrahim. Siap buntung. Pepencitan Ki Zaid asa polisi nya goblok. Nya nang sarangeseun jasa ka polisi nya nang teu menang manggih polisi ya ieu gua hajar lu. Asalnya polisi gua hajar lu. Nah, satu jelema anu ngabaguskeun ka polisi jauh. Padahal mah polisi jasana loba, urang lamun berangkat macet mun polisi kumaha? Ji, pengkolan macet mun polisi kumaha? Tapi eta polisi mah ayana jore bae. Di mata masyarakat kumaha meureun ta polisi watekna meureun nya. Atuh asal jore bae di dunia na ge di akhirat ge neraka pasti. Lah cak Gus Dur suara masyarakat adalah suara Tuhan. Teu nu ngabaguskeun jaka polisi mah kabeh nya. Ieu mah di Amerika. Oh, teu lain di urang beusi cak polisi pan kitu amat di Amerika ieu mah. Kafir di urang mah muslim polisina. Muslim ge kos kitu. Nah, iya baik Ki Zaid mah carita Ki Zaid mah lantaran meureun anu nyitana polisi, anu ngadilinyana polisi tah ya otomatis polisi padahal mah beureun salah nu mantak disita ge. Tapi kan pikiran manusia sial bae ka polisi mah kan gitu. Padahal di Indonesia lah mun polisi kumaha tuh. Masya Allah, mantak ditambahan jeung polisi tidur. Untuk melengkapi kepolisian. Jujur jangan mah kahujanan keanginan tilak udang. Tak iya Ki Zaid ku hari mencit kotok. Kubata kotok lah. Mencit embe jana. Ditangkak ku jana abri meureun tak embe. Wah, meureun eta kebeneran buluna meureun kos kitu. Aya rada semu-semu lah gitu. Ya dipencit halal. Asal muslim kata dina. Aya deui babaturan Ki Zaid ngaranna Peri. Si Peri bareng Mumtaz malam Minggu teh seuseurian. Urip. Wah, ibu budak jadi opor gitu. Terasa di istana goblok pugu digubung. Istana. Wah, cewek banyak. Nu nandur cewek itu geus hujan geus kikituan we goyang segalana. Waduh ya budak mabok ekstasi ternyata minum bir bintang campur mensen jeung vodka bah segala rupa ieu gelek gunyana geus lain sagede kieu deung sok bodek ieu nang pamare polisi goblok gitu. Polisi sitaan dibikeun ganjana tolol polisi kerja sama meureun teh mah. Di Amerika ieu mah siapa? Masih. Atuh geus walah-wah weuleuh cenah teh. Aduh, aya makolotna papadini bengking nini ge. Weh kunyana ditageup we saya. Bujurna di kieu-kieu besar amat ini bujurnya katanya. Wah, dasar mabok ekstasi pugu peot kieu. Nah iyalah jelema orang weureu teh mabok nu kos kitu angan-anganna asa aya di luhur awang-awang lantaran rusak pikiranna ku narkoba. Nyana sanggup ngarusak bangsa Indonesia ku arit keur dirusak ku Yahudi. Yahudi ngarusak bangsa Indonesia, pinter orang Indonesia. Otakna mulai ti SD, SMP nu kamari ieu bae lamun urang nyaritakeun nu kamari ieu keur kula leutik nu kuari jadi sarjana palalinter. Tapi engke ieu nu tahapan-tahapan nu kuari SD naik ke SMP kuari urang deuleu sarjana bae geus karari ieu baheula deuleu DPR bae ge. Woi, pemikiranna luas. Rencana-rencana negara di kabupaten bae ge perda
Kahartikan kurang kekurangan anak harus begini dan begini kaharti DPR kuari masalah naon kita di SD SMP na geus make narkoba terus ka SMA na atuh teu kaget engke lamun bupatina pemabok gubernurna pemabok presidenana raja mabok ulah kaget dia memang geus dibuat seperti eta taku Yahudi teh naudzubillah min dzalik lamun kejadian model kos kitu untung masih kadeh karena kesehatan aya maulidan aya rajaban kajian guys Muhammadiyah dibidahkeun ge terus lumayan jangan kesehatan anak urang nu marabok pesantren henteu ngaji henteu sugan bae nyana bari kieu bae ngadayekeun nah aya Ki Fudoli kajian geus teu karena Allah geus setengah karena Allah saudara lumayan manfaat mah aya bae manfaat berkat jang nyana manfaat bukan yang itu. Oh masalah aya deui anu mamaca kutub gorenganan di jero nama dedeuh sararese aduh masalah geus masalah terus loba hasil daripada ceramah habaib ceramah kiai hasil maulidan hasil rajaban sakitu ge teu karena Allah loba anu memikir balik pikir loba sakitu ge henteu karena Allah anu katadina teh salat jadi salat kiai nama haju teh salat loba teh kos kitu teh lah di Jakarta tapi tuh tahajud atuh loba masyarakat tahajud kiai nama atuh boro-boro tahajud subuh lagi kodoan aduh boro-boro tahajud nah ieu weureu ieu si Peri wari nyana mawa kotok dikike bae gojada kotok lah ku aing degi pencet sekedan teh ya puter-puter heula ku jadi jumping sakena mah naon dudu edan ngaranna aja pencet bismillahirrahmanirrahim di urang bismillah mah terus bae ieu keur mabok nya da ieu endek minumna ge endek minumna endek mah bismillahirrahmanirrahim goblok nek main gapleh ge bismillah tolol ya urang mulayan indah hadaratin al-fatihah tarolol di urang gua aya aturan main gapleh hadarat heula ku baledeg gitu teh budak nah engke nginum bismillah ieu keur carita nu mabok bismillahirrahmanirrahim pencit tapi pencitanana nu dimaksud gua eta halal jadi ulah kaget ti urang ieu kan nu mantak ieu mah teu meunang tigaleun ngaji ieu teu meunang ieu mah ngaji ieu mah lantaran ieu mah jang sapopoe urang. Jang sapopoe ieu mah kajen ieu geus sanajan misalna dulur urang ngabesan geus mah maring mere duit bae tah aing mah mere duit kasih teh 1 juta aing mah neuk ngaji lantaran ieu mah keur ngaji ieu mah penting ya tah mere 1 juta ngan kasih balik di ditu bayar tolin bere tolol tah pepencitan budak letik anu memayit halal pepencitan budak letik guer memayit halal pepencitan majnun nu edan halal pepencitan nu weureu halal fil azhar masyaallah kumaha lamun nu buta kumaha nu buta kan nu buta mah kan teu leuleuh aya pecak aya buta aya pecak mah sabelah pecak ngaranna aya buta mah duanana nah ieu nu buta mencit kotok cekel goyana nya ge bisa kieu urang sok leuleukeun nu buta pinter jana mun dibere duit we urang dicoba ya nah coba ya sebar duit 1000 bener sakotakeun cuman ieu ya deh 10 jangan 10 lain 10 lain eta lain 10.000 10 bisa aja satu buta sial bere kurang 50.000 cuman ieu seberit urang sok tes eta sok resepan bae 50 ini nyaho kitu menang di mana ya perasaan jadi pinteran kere lu buta daripada si eta mah perasaan
Buta apa pakai saya boga perasaan sama manusiawi karena itu. Sih mah waduh kotoki. Ya Allah, beres 100.000 coba ya. Nu iya ya. 100.000 dah ulah 100.000 anu lembar anu kenceng teh teu kan nyahoan. Di kertas lagi. Nu biasa. 100. Eta bisa nyaho gitu. Nyaho. Apakah cekel eta teh 00 lain ku perasaan bae sakana. Buta. Masa berek ku kula duit galabag. Moal nyahoan gua mah duit galabag. Duit galabag. Heuh, tah coba ya. 1.000 nu baheula teh tah. Kebeneran aya keneh. Coba ya duit. Beres dah. Nya lagi kos minta kajin teh kieu. Buta bisa. Ieu mah duit baheula nya keneh. Aduh, geus bener teu kacolongan. Teu kacolongan. Geus kula nyoba pari. Bener ieu mah lillahi taala kudu pernah dicoba anu buta. Ieu kan loba awewe ye. Aya coba aja aya nu geulis, aya nu goreng. Atuh cekna itu sasada mah hese. Jadi kudu sasada sora berarti. Ayo guys, ya kebenaran ngobrol gula. Tah, nu suarana eta kumaha tah geulis apa jore? Kurang. Bener emang bener kurang. Nyawa teh budak. Coba ya, tuh ngobrol-ngobrol eta. Tah nu suarana eta tah kumaha? Eta mah daek ku lagi goblok sih. Ya Allah teu kacolongan eta. Teu kacolongan. Kita ngurut ayeuna ku kula. Ngurut. Ayo nyahoan nya ka urat. Ayo kiai cenah ke carape doang gitu. Heuh bener. Teu we panyakitna nganda. Rada pilek carape sakeuna. Panyakitna. Pan kula hes. Ilu hes. Perasaan manusiawina tingginya na. Daripada aing ngurut aja itu hes aing henteu. Atuh teu beres nubutan teu beres. Sakitu tuh urang hudang teh teh urang. Ki hesnya balwa. Itu nubuta perasaan jago jasa nubuta. Nah, warikan nya bisa ye perasaan ye mendek mencit maksudna ngan kadinya ge supaya karti. Nah, pencit nya ge nyahoan di urat-urat dipencit ku nya bener. Mencit teh bener, nu buta pepencitanna bener. Kumaha tah halal apa halal pepencitan nu buta, nu bener kabeneran mencit teh bener. Halal masalah. Masya Allah karim. Nah, nu buta mah kan lamun salat teh kudu jadi imam teu meunang ngamakmum nu buta. Ye, nya kudu jadi imam bae. Ngamakmum atuh pan teu beres. Aya jelema nu kudu jadi imam bae nu buta. Nu buta jadi imam mah kumaha apaan? Allahu Akbar. Tuh kumaha bae geus urang nuturkeun nu buta. Coba kira-kira ibu nyana jadi makmum. Bener lah di negara urang mah Tangerang, Serang, Pandeglang. Bisa, tapi coba di Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Haji nu buta. Cek nu buta ieu. Geus santan di salat. Urang. Ieu anu teu buta neuleudeuy deui. Isi geus rukutan can sih. Rukutan can. Hese di Garut. Lalaunan. Ngaberitakeun nu maot di depan aing ngaberitakeun mah meureun maksudna supaya kadenge kan sajen. Dulur sadaya urang ngaberitakeun deuk mah urang salat dan kadang-kadangna salat gaib. Kiai anu maot ieu urang salat gaib. Eta kan kadenge ku kabeh iman teh. Kula kan barisan ka tilu naon ya? Ieu ge nu ditanya naon ya? Duka. Ye. Atuh datang narangtung naon sih maksudna ieu? Salat gaib. Salat gaib. Eta ngaberitakeun datang ka teu kadenge.
atuh ulah berita kos kitu mah tuh. Ye, teu mantak dicarekan teh mah ku Nasidaria. Kan berita dalam dunia pan aya eta. Nah, jadi kuari tartibanana nomor kahiji urusan pepencitan tenu paling utama nama mencite ar-rajulul aqilul muslimi, seorang lelaki berakal tur beragama Islam, yakni jelema nu pinter eta nomor hiji. Nomor kedua almar'atul muslimah, seorang wanita muslimah anu tegar, hebat, berpendidikan, mencit. Nomor kedua mar'atul muslimah. Awewe. Tahap kedua. Tahap tiga sobiyul muslim, budak letik nu muslim nu mumayyiz. Tahap tilu tingkatanana. Nomor keempat kafir kitabi, baik Taurat atau Injil nu guer muharraf. Eueuh sama di urang mah. Nyekelan kitab Taurat anu asli, eueuh. Nyekelan kitab Injil anu asli, eueuh. Berarti geus eueuh beta di urang mah eta. Ngan eta kaasup kana tahap 4. Tahap 5 majnun, jelema nu edan. Tahap 6 sakron, paling handap adalah jelema weureu. Eta mah paling handap sanajan halal, tahapanana terakhir weureu nu mabok. Iyalah urusan pepencitan. Tinggal selanjutnya coba kumaha lamun buburona jeung bangke-bangke naon anu kaasup nu halal. Iyalah untuk selanjutnya wa yahrumu wallahu a'lam.